Adi maraneh rek kompeten mana? Orang mau game ah. Kurang mereka Unpad. Bingung euy ka mananya? Nah, bingung. Tong bingung Kudu ayeuna. Kan Teuing. Kumaha kewa? Tong mincetun tas sembarangan. Dih, bae we, kage aya nu piket ieu atuh. Tapi lamun sakabeh murid mikir teu naon, sekolah bakal juga tempat pamikiran sampah euy. Anas. Sabenerna teh kabersihan teh tanggung jawab arurang. Lain nu bersih hungkul, nu piket hungkul. Lari. Kunaon cenah? Di bacaan teh Naon si Anas? Pisan sampah apa enak padahal tempat sampah tiap tempat. Beres pisan bila nama loba keneh anu jamban sana. Kayaknya orang masih itu Ya pisan padahal tempat sampah. Kurang memilih kelas bersih. Kita jadi contoh sekolah sejian. Ibu miharep kelas orang bisa menang. Wah, saya bisa Bu, tapi lamun aya nu sok buang sampah sembarangan keneh moal tiasa menang. Abdi ada sadar, rede coba mau micen sampah sembarangan deui. iya, orang bersih, anak jadi kamu bersih ya. Barudak hasil lomba kebersihan geus keluar. Jeung anu menang nyaeta kelas kurang. Aku nuhun kasadayana, kuring ayeuna sadar. Buang sampah sembarangan teh kaleutik tapi akibatna gede. Lamun urang ngajaga kebersihan, sekolah jadi nyaman jeung sabun-sabun. Terus pisan lamun tiap jalma sadar bumi oge bakal leuwih seger jeung sehat. Jadi ingat barudak buang sampah teh gampang, tapi tanggung jawabnya